Oh, aing main sama wangi. Aing ge ieu di dieu so. Aing di warung si Pandoyo. Naon geus ya? Hah? Itu. Ini parah nih. Pawanianan sia aing nu boga nasan ngala. Oh, lagi jamu mana, Rik? Heeh tuh. Hampura teh apa? Hampura-hampura kunyuk sia. Bisi ku aing bajakeun bapak aing juga indit. Oh, heeh tuh, Rik. Hampura ulah dibajakeun. Oh, aduh lah. Ji, nah ieu jambu rasa kieu jeung usaha ieu. Ya baleubeut ti loba kieu. Si Isa beurang we ku aing katipu sakeun aing. Hah. Ieu mah ku aing kudu dialay pupu ku aing malah sasa ieu. Si Isa mah belug-belug teh ieu. Ieu mah. Itu Ji, abang itu tilu itu punya rasa kabeh bareng tilu. Bang Nur, tos lami di dia ngantosan. Ngantosan naon aing di dia. Oh, Mang Nur yang jambu, tenang ge kopi dipangalakeun. Hayang sabaraha siki? Hayang jamu cungur siapan ieu tetangga jamu aing burik. Na sia wawanianan ngala jamu nu aing. Sanes kitu Mang Nur. Itu tuh dari aya manuk kami teh tos di ditu. Tah, ieu sayang teh kan duka ka mana ieu mah tersibar manuk kami bade ditaekan tadi mah di alam manukna. Dah, manuk-manuk nahaun sia pasti ngala jamu aing hari ini. Yo mah palarado budak-budak manuk jamu. Ojor ka ditu. Beunang we katipu ku aing. Aing loba oge arasak euy. Majikan aing keur hayang pisan jamu ya. Panglima, aing pangmelikeun udud ya hayang udud teu kuat aing tos madang. Duh ayana Bang Doyo urang hayang modal. Nah, sia mah dititah meuli udud lah hayang modal. Ah, si goblok yang waduk teu diradinan. Faisal ka dieu. Pangmelikeun udud bapak ya hayang udud. Segala teh nitah we Nu maneh mah dititah teh. Wah we atuh. Tah nu dina sepeda nu si Panglima tah. Buruhan atuh. Sia ge mun hayang udud lain. Heeh. Ya. Meuli super. Ieu lamun dipake ke urang moal rikes kitu ya. Montong lempang we atuh. Tah, aing capek lempang mana ieu we. Sia masa kitu-kitu wae bira ka warung kalaneuh mun capek. Jauh. Bisi cilaka kehet leur. Daripada lempang capek aing. Penting maneh atuh. Jadi titah teh sok ngutruk we sia mah. Ji, sia mah keur gawe naon di dieu tugak dagog di dieu nya Panglima. Bau ka dia ya. Tinit orang teh kuat ye nyari beuteung. Sia kunyuk, budak-budak nurus tunyung tah. Dulu Mang, ulah jaya lah tuh Mang. Jaya-jaya kunyuk sia. Ayo, Lima. Oh lah bau. Ayo lah. Repa jegan lah. Ayo. Ayo tuh sok, Bro. Sok kudu ngaliwat mah. Awas. Puas. Pangaruh nyemplung urang. Sia kehet, lain mah mantuan kehet. Ulah susurian. Oh iya, bener ya. Ongkong ngaralangan tuh dan naonan. Aing mana tuh dulu Isal. Wareman. Itu. Kumaha? Ya, tuh, awas. Sepeda sama dipapake wareman. Ya berat Mama Rabing. Ada urang yang labu anu ngahaja gejat. Ongko da kalau ngalalangan. Jadi aing kagencet yuk kumaha ieu. Eta mah DL. Harayu. Duh. Bisa gantian lah sepeda aing teh rusak. Heeh, engke digantian ku aing ku rokok sabatang. Sepeda buruk kieu nyelakakeun kunyuk teh lah. Gigi, cuman edan sepeda aing diruksak kakak ngamuk ke aing. Cantik. Lagi apa? Lagi duduk aja. Aduh, Neng. Pantesan ya di rumah AA gulanya nggak manis. Kenapa gitu, A? Soalnya manisnya di kamu. AA bisa aja. Iya. Cantik, bapak kamu tukang cilok ya? Hah? Emang kenapa, A? Soalnya kamu sudah menusuk-nusuk hatiku. AA bisa aja, aku jadi malu. Cantik, boleh kenalan? Boleh. Kenalin ya, Kevin Marucil. Oh iya, AA, aku Dina. Wah, namanya bagus ya. Boleh nggak nanti AA main ke rumah? Sil. Nah sia mah pararado geuning. Awewe aing ek diembat ku maneh. Sia sakitu babaturan jeung aing teh. Geus lain sapoe 2 poe. Teu nyangka aing ka maneh. Awewe maneh ieu King? Heeh.
para raduk itu. Ayo. Aduh, hampir. Hanas aing udah atuh tadi teh. Tapi untung teu beunang euy. Mun beunang bahaya aing bisa dicacag ge ku watere. Cuk, namanya kalung teh ngidar ku ayeuna. Gua aing teh hujan sal aing geus ngidar ti lebak di komplek. Di komplek. Heeh. Cing si wanian ke. Pan di komplek eta mah garala ku cuk. Jauh mana ge? Galak kumaha atuh sal. Kabeh ge ku aing mah dilayanan ken suka mah galakna genan. Baheula ge ku aing ini dicarekan sal. Lape dah naon sia nyarekan ini. Cekang aku wae sal, sakilo geura hayang 17.000. Atuh 17.000 mah minimal aluminium kehe 17.000 mah geura nah ta. Mun tong kitu ke ulah galak sia bisa anu nanggung kumaha. Teu sieun sal bagi aing mah. Aing mah geus diwaris ku aki aing ilmu bela diri. Yo sal cek aki aing ge lamun kararepet cenah tinggal sambat cenah ngaranana. Sambat naon ke? Ho ngaran aki aing 3 kali cenah Suhadma. Tah kitu. Jadi ayeuna mah kana kumaha ge wani. Wani aing mah sok kumaha ge aing mah hiji banding 10 pokona mah. Jadi teu sieun we ka komplek nu galak. Hanteu lah pokona mah ku aing mah dilayanan kumaha ge lah. Atuh. Sia ngajaran ngecek ilmu aing. Loh, Aing mah teu masalah. Ayo Mana kitu kieu teh. Sok jaga aing sia. Wah. Bakal kan aing sieun. Hah? Sok di mana? Ini lapang di mana? Dakkeun yang aing enak kene ge. Aing teh sieun sia. Sok. Ya, hanya ho, ku aing ge gelas didagorkeun na tarang aing. Bencari gelas. Sia naon ka aing? Sok, aing na kene ku aing tungguan. Naon deui sia, Bro? Kita Sok, tungguan enak kene ge ku aing. sia kumaha kan cenah wani. ho wani aing mah. Tu dasar aing kagertak kitu mah reuwas. Sia huntu hukul ke teh. Saya tadi wani kalau kumaha ge. Oh, aing mah aya nama wangi. Aing ge ieu di dia sok. Suhadma. Aing di warung si Pandoyo. Sok tungguan ku aing. Situ wani kalapang mah. Sok buru. Sok. Naon deui sia? Hah? Kita Sok sia ka wani mah mun heuh. Tungguan ku aing. Baik. Naon? kita